Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang barudak? Wilujeng patepang deui sareng Bugina di video pangajaran basa Sunda. Mugi-mugi sadayana aya dina kaayaan sehat walafiatnya. Amin. Barudak, dina dangat ayeuna urang diajar pangajaran duanya nyaeta ngeunaan kecap di rangkenan tukang ing atau ning jeung ngeunaan nyusun kalimah alesan. Tujuan pangajaran dina dangat ayeuna nyaeta anu kahiji hideuk tiasa ngalarapkeun kecap di rangkenan tukang ing jeung ning jeung nu kadua nyaeta nyusun kalimah alesan. Tu mangga urang kawitan wae. Anu kahiji nyaeta ngeunaan kecap di rangkenan tukang ing jeung ning. Mangga titenan kalimah ieu dihandap. Di dieu aya contoh kalimat mungguhing nagara Indonesia teh diwangun ku rupa-rupa bebedaan. Nah, dina kalimat nu nembe aya kecap mungguhing. Tah, eta kecap teh mangrupa kecap rundayan. Ari kecap rundayan teh naon? Kecap rundayan teh nyaeta kecap asal anu ditambah ku rarangken. Anu diwangun tina kecap mungguh make rarangken tukang ing. Nah, janten mungguhing. Nah, mangga ayeuna urang titenan proses ngawangunana. Anu kahiji aya kecap asalna tina kecap mungguh ditambih rarangkeun tukang ing janten mungguhing. Anu kadua kecap asalna bakat ditambih rarangkeun tukang ing janten bakating. Anu katilu aya kecap asalna awah ditambih rarangkeun tukang ing janten awahing. Anu katetrasna aya kecap kersa ditambih rarangkeun tukang ning janten kersaning. Nah, nu salajengna nyaeta aya kecap estu. Kecap asalna tina estu ditambih rarangkeun tukang ning janten estuning. Nah, eta ngeunaan kecap di rarangkenan tukang ing jeung ning. Anu salajengna nyaeta ngeunaan nyusun kalimah alesan. Mangga urang sami-sami titenan contoh dihandap. Kalimah anu kahiji nyaeta dadan teu ka sakola. Kalimah anu kadua dadan udur. Nah, tos kitu urang susun kalimah anu kahiji sareng anu kadua sangkan janten kalimah anu bener tur merenah. Santos disusun kalimatna jantena dadan teu ka sakola kumargi udur. Contoh salajengna nyaeta dina kalimah kahiji aya ibro nyeri beuteung. Kalimah kadua ibro dahar tambarakan. Nah, tos kitu yuk urang susun jadi kalimah alesan. Digabungkeun tina kadua kalimah eta jadina ibro nyeri beuteung lantaran dahar tambarakan. Ari dahar tambarakan teh hartina sarua jeung makan sembarangan. Nah, eta ngeunaan nyusun kalimah alesan. Alhamdulillah barudak pangajaran 2 ngeunaan di rarangkenan tukang ing jeung ning jeung ngeunaan nyusun kalimah alesan parantos rengse. Mudah-mudahan naon anu didugikeun ku ibu teh tiasa kahartos ku hideep sareng aya manfaatna. Nah, supados hideep langkung ngartos soal-soal nu aya di buku paket tiasa ku hideep dikerjakeun. Hatur nuhun karena segala perhatosanana, semangat belajarnya, dan selalu jaga kesehatan ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.